Sinar layu ngempur hurungnya angan unggal lulurung mawalipur anu nguyung narik resmi nu prihatin tanda wawangening alam ciptaning anu maha agung. Waktu layung undur mungkur bareng jeung sirna sang surya pangisi lembur kalingga pada muru kategalan lahan lega nu bakal jadi lahan gesan lumangsungna acara nu diayakeun ku pupuh lembur katelah Ki Jayaraga. Tegalan datar nu lega jeung laluasa jadi caang kurapangna obor ti unggal tempat pangisi lembur pada tumplak ngabandungan lumangsungna acara di eta patempatan. Nu lalajo loba nu recok ngobrol jeung pada baturna nu jadi bahan paguneman acara anu keur lumangsung di eta patempatan. Euy, dewek mah didengin teu itu euy. Pupuh lembur urang teh jadi manaon maksudna pangngayakeun acara pilih jago teh? Pada cek dewek mah euy kurang kumaha jago Ki Jayaraga sanajan nya geus kolotnya. Dewek mah teu ngarti naon maksud anu sabenerna nya. Cek salah seurang lalaki anu geus aya umuran baturna nu diajakan ngobrol terus ngabalon. Ari cek beja mah euy, Ki Jayaraga mah memang butuh tenaga mangrupa jago nu bisa dipercaya. Bisa neangan piubareun Marwati anakna Ki Jayaraga anu keur gering lipo. Nurutkeun beja mah Ki Jayaraga teh meunang wangsit. Menang wangsit yen piubareun Marwati teh taya deui kajabat tiku kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Ku cara kieu Ki Jayaraga miharep aya jago nu bisa dipuntang akal geus neangan kembang pancawarna teh. Kitu ari beja nu katarima ku dewek mah. Atuh lamun kitu mah nah bakal loba meureun jago-jago nu di tempat-tempat jauh datang ka ieu patempatan meureun euy. Ya pasti kana kituna teh. Sabab Ki Jayaraga kawilang jago kolot anu boga ngaran di alam kajawaraan. Malah ujian pikeun anu milu kana sayembara bilih jago teh kawilang berat euy. Nah naon bae kitu ujianana teh euy. Cek beja mah nya beja anu meunang dipercaya anu jadi patandang kudu bisa ngaliwatan 3 kali ujian. Anu kahiji kamaheran dina hal ngabandring, nu kaduana kabedasan tanaga ngangkat tugu batu kalingga, nu katingali naik kana cadas lumut. Ari cek dewek mah moal aya nu bisaeun sakumaha jagona oge euy. Heuh pang-pangna mah ujian anu paling akhir, naik kana pasir cadas lumut. Nya apanan sakitu? Leueurna. Saha nu bisa tuh naik kana pasir cadas lumut anu sakitu leueurna bener teu? Oh, dapat bangga teuing atuh ujianananya. Padahal lamun lompat terus papinter-pinter nguseup. Balap lompat gitu upamana. Terus papinter-pinter nguseup, dewek meureun anu meunang euy. Lalaki nu geus kolot milu nembrong ngomong. Lain jang. Abah teh masih kene acan ngarti itu aya naon itu meninggalieun kieu manu lalajo. Daek mah du abah maca nyaho. Cenah bejana mah arek neangan pisalakieun Marwati anakna Ki Jayaraga. Ari abah teh gorejag be ka dieu nyadap. Di kieu-kieu oge duda atuh abah teh. Si abah meuni gede hate lain rek milih pisalakieun Marwati bah lain, tapi rek milih jago geus saneangan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Amboing. Manisa sangkleng teuing atuh. Jadi amun kapake jadi jago erek dititah neangan kembang pancawarna. Kunaon eta kembang teh? Nya piubareunana Nyai Marwati nu ayeuna gering lipu. Sabab Ki Jayaraga meunang wangsit atawa katerangan gaib. Cenah piubareunana teh kembang pancawarna kitu teh bah. Anjakal kembang hese nu dipentananya. Padahal lamun kembang cangkudu abah ge boga di buruan imah teu kudu ka puncak Gunung Halimun sagala rupa. Atuh eta mah kudu miluna kana sayembara abah uhri pikeun marabutkeun anakna nu ngaranna Iih. Geus cepejang tuh tinggal itu anu leumpang ka tengah lapangan tuh jang rek diantara meureunna nya. Cicing jang tegepkeun dengkeun rek ngomong naon cenah teh. Di tengah tegalan kadenge harita panata acara nepikeun caritaan pang-pang nama ngabejaan ngeunaan acara nu bakal lumangsung di eta patempatan. Kadang warga jeung baraya sarta patandang beuting ieu mangrupa kaayaan anu ngandung ajen sajarah pikeun urang sadaya. Sabab dina peuting ieu urang bakal ngabandungan acara sayembara pilih jago. Lumangsung ieu acara pokalna pupuh urang nyaeta Ki Jayaraga. Tujuanna nyata geusan milih jago anu bisa dipuntangan akal, geusan neangan piubareun putrana anu ayeuna keur henteu damang.
luyu jeung aturan anu lumaku setiap patandang geus dicatet ngaranna engke saurang-saurang bakal diuji ngaliwatan tahapan 3 kali ujian. Reg panata acara eureun nyaritana diselang kumuterkeun panetupna ka Nulalajo. Sedangkan Nulalajo perhatianana museur kabeh ka panata acara sabab diantarana memang aing acan nyaho kana lumangsungna eta acara. Panata acara kadenge harita neruskeun deui hanca caritanana. Balawargi kadang warga sakabeh katut para patandang ujian nu kudu dilakonan aya 3 tahapan. Nu kahiji diuji ngeunaan keahlian ilmu bandring. Nu kadua kabedasan tanaga nyata kudu mampu ngangkat tugu batu kalingga. Nu katilu kudu mampu naik kana pasir cadas lumut. Lulus ti eta 3 ujian mangka nganung harti baris jadi jago utama Ki Jayaraga. Pangawal utama Ki Jayaraga nu baris menang pancen pikenengan kembang pancawarna nu aya di puncak Gunung Halimun. Sabab iwati ku kembang pancawarna Nyimas Marwati baris damang. Ieu kaayaan anu penting katepikeun ku kula asmana Ki Jayaraga. Pikeun mirig lumakuna ieu acara ngahaja bakal dipirig ku kenang penca. Sok yaga tabuh kanya kenangna. Acara bakal dimimitian. Patandang nu kahiji nu jeung catetannya eta Jumri jago ti daerah Pamengpeuk. Terus brung ka Yaga. Sok maju patandang pikeun diuji. Barat pakenang ditepak gerwe Nulalajo surak ambal-ambalan curelat celeng katinggal inu luncat ka tengah tegalan. Anu jelas mangrupa patandang munggaran panata acara mikeun bandringan kajagon disebut Jumri teh. Bandringan teh dijieun tina tali nu kawilang liat tungtung tali di babandulan ku beusi leutik. Bandringan kudu bisa kena kana sasaranana mangrupa babandul beusi buleud nu aya dina kelatan awi saleunyeur teu beda ti kelatan kandang manuk. Ngan ieu mah ku babandul beusi lain kudu manuk anu dikelatna ditarik ka luhur. Eta nu kudu jadi sasaran bandringan. Beusi leutik bandringan kudu bisa beunang kana babandul anu aya di luhur. Jumri harita mangut ka sakabeh Nulalajo. Kawilang lalaki nu geus aya umuran, nilik dina wanda jeung kayan jelas mangrupa jago nu geus boga ngaran. Bandringan geus diputerkeun ku Jumri bari panon ngawaskeun seukeut kana lebah sasaran. Nulalajo campuh jeung kenang penca anu mirig lumangsungna eta acara, mobuh meh sabur tutubuh kadengena. Iya. Woi. Pikir ilaing bisa moal si Jumri jago Pamengpeuk teh euy. Lulus tina ujian. Cek dewek mari dina ringing jeung gayana mah jelas euy jago nu geus moyan ieu mah. Euy. Ciling mah sakokolot pegrog bet dewek oge najan lain jago. Ari kana moyan mah mindeng euy. Naon hese na moyan? Oh nya. Ciling mah belet atuh. Maksud dewek moyan teh geus asak pangalaman ngarti teu? Ari eta ojo geuningan maning ngerasa kenal aja cicok. Cinok. Ari ayi. Apaan tuh gue ece mah tara tinggalin ari kana lalajuaneun mah. Komo geus ngadenge barang pakna kenang mah ece mah menijol hayang ngajiplak we. Laina naon ari kana hiburan mah. Resep tidu budak ece mah. Jeung sugan we atuh aya nu gandang jeung gagah. Sami nyaho nyentang ka ece. Bisa meureunnan ece boga salaki deui. Teu geunah puguraran bae teh. Alah Cinok mah eta bet kadinya bae geuningan. Jadi lalajona teh lain katarik-tarik teuing ku acarana meureunna nya. Ya acarana resep ece teh sabab kailang kakara ayeuna acara sayembara pilih jago tur anu ngayakeunana teh Ki Jayaraga pupuh lemur urang. Malah nu watak jadi beuki panasaran pikeun ece mah naon hadiahna upama geus jadi pangawal utamana jago kepercayaan Ki Jayaraga. Atuh jelas hadiahna mah hidupna bakal senang ceu. Kumaha nu kanyahoan ku kurang we Ki Jayaraga lain bae mangrupa pupuh uwi lemur, tapi kawilang nupang jugalana kahidupanna di lemur urang. Jadi saha anu henteu katarik upama jadi jago kepercayaan Ki Jayaraga. Anjaka kuring mah teu bisa nanaon ceu. Iya bisa nangan ukur muncul macul meureunanya. Padahal ngabandring mah ece oge bisa. Ngan anu geus moal katanagaan teh ngangkat tugu kalinga jeung naik kana pasir padas. Lumut teh eta mah geus jelas moal bisa bet leueur jeung dina lagragna teh meureunnan ka handap. Atuh nya heueuh ari ragrag mah ka handap ceu. Sok aya bae teh teh. Teu tinggal itu si Jumri mimiti ngalungkeun di bandringna euy.
Panetup dipusirkeun ka tengah tegalan deui. Jumri harita ngalepaskeun tali bandringanana. Tetelangan ukurkeun kana batok awina wungkul. Nu jadi sasaran mangrupa bebandung anu ngagantung di luhur dina kelatan teh teu meudang ku bandringan Jumri. Nu lalajo recok deui jeung pada baturna sedengkeun panata acara nyebutkeun di ngaran-ngaran patandang nu sejena. Nanya kitu satiap patandang aya nu bisa lulus dina ujian kahiji bandringanana kena kana sasaran, gagal dina ujian kadua nyata ngangkat tugu batu kalingga anu jangkungna mangan ukur satangtung budak tapi beratna upama leuwih berat batan kintalan besi, loba anu gagal dina ujian anu kaduana. Tugu batu kalingga nurutkeun batu pusaka nu jadi cikal bakal anu lembur kalingga anu ceuk beja mah titinggal luluhurna Ki Jayaraga nu matak pantes lamun tugu batu kalingga teh nu kudu diangkat bangun dieunteupan ku kakuatan gaib anu ngajadikeun beratna eta tugu batu kalingga teh beda ti kayan anu samistina. Di antara nu lalajo sakitu lobana katingali dua jirim anu milu ngabandungan kana eta kaayaan. Anu saurang mah jelas aki-aki, nu saurang lima budak rumah lalaki. Lalajona kapaksa dipunggu ku eta aki-aki sing horeng ki buyut ireng jeung si keling geuningan anu mimilu lalajo harita. Sabenerna mah geus tadi keneh kayan ki buyut ireng jeung si keling teh jadi perhatian sakur nu aya di dinya. Pang-pangna manu cicingna deukeut jeung tepati anggang ti ki buyut ireng jeung si keling anu jadi perhatian lantaran aki-aki jeung budak rumah lalaki nu keur dipunggu teh milu lalajo di eta tempatan pakulitanana beut sarua pada hari deung keling. Harita kadenge ki buyut ireng nyarita. Bayak mugabe geuningan jago-jago teh euy, meuni eueuh anu beleuh ngangkat tugu batu kalingga. Nyaan eueuh nu metu sigana mah keling. Si keling nembalan bari panon mah harita tetep ka tengah tegalan. Nya bener euy, odong gabe ki, uing jadi penasaran hayang miluan ki. Menang teh mun uing ayeuna miluan asup ka jero tegalan ki. Bangke jang, lamun kabeh patandang eueuh nu bisa lulus dina ujian kakara ilaing turun asup ka jero tegalan di dinya teh mungkin pangarti ilaing keling. Ari cek maneh kumaha kira-kirana ki euy? Uing bisa moal lolos dina ujian anu ditangtukeun eta. Penasaran euy. Dewek percaya ka ilaing jang. Malang ke dia bakal geuleuh lantaran aya budak lalaki nu milu sayembara tur lulus dina ujian. Ngaran ilaing beuki jadi kembang carita jalma loba euy marukanan teh. Cicing heula geuning daguan waktuna keun antepkeun heula namanya. Jago-jago nu ganu nasib eta sayembara geus sababaraha urang tapi tetela lolobana mah gugur dina ujian anu kaduana. Nyata lebah ngangkat tugu batu kalingga taya nu mampu ngajungjungkeun nepikeun ka luhur sigana teh. Paling-palingan ukur semet sajengkal tina taneuh kitu ge bari ti bebergeg meh kaluar kabeh kesan nu aya dina awakna. Akhirna panata acara katingali bingungeun pugu patandang memang geus beak nurutkeun catetan mah. Akhirna luyu jeung kawijaksanaan ti Ki Jayaraga sayembara teh dibuka pikeun umumna saha bae anu boga karep hayang nyoba ngadu nasib bisa langsung asup ka jero tegalan atawa ka tengah lahan pakalangan. Kadenge panata acara harita ngagero dinyarita ditarikeun ditujukeun ka sakabeh nu lalajo. Kadang wargi katut sakabeh nu lalajo. Kabandungan ku urang yen tetela di antara para patandang jago-jago nu aya dina catetan taya nu mampu lulus dina ujian. Kulantaran kitu, luyu jeung kawijaksanaan ti Ki Jayaraga, mangka ieu acara sayembara bakal dibuka secara bebas pikeun umum. Saha nu nyaho di antara nu lalajo aya nu alus nasibna bisa lulus dina ujian. Jadi saha bae anu rek milu kana ieu sayembara bisa langsung asup ka jero pakalangan. Panata acara muterkeun panutupna ka sabudereun tegalan. Nu lalajo pahibut direcok jeung pada baturna. Sok atuh si lain ka itu init ehod. Ngadu nasib ka itu geura ehod. Sugan meh atuh meunang ehod. Maknya teu bisa main bandring jeung ngangkat batu euy. Buru atuh ka itu ehod. Ih nasib. Maknya teu bisa main bandring jeung ngangkat tugu euy. Ari si lain sok awas nu aneh. Jago nu ti mana ti mendideuleuh eueuh nu metu kangaranan jago geus kauji kabisa jeung tanagana komo dewek. Lamun balap karung dewek hayu. Duh, lamun seug aing mah bisa euy geus naek panggeulana. Ya iya mah lamun lalaki mah da miluan dah.
nya dipikir-pikir manaon esen atuh ngangkat tugu batunya teh lamun ieu bisa ngajungjungkeun diangkat ka luhur da ku taksiran mah moal sabaraha berat eta batu teh ujang. Ari si emak sok ngagampangkeun teuing teh pugunya sorangan eta tugu batu Kalinga teh ditinggal karuhun Ki Jayaraga artina lain sambarangan tugu batu tangtungna oge meureun aya nu ngancikna nyaeta kakuatan gaib. Di antara nu recok ngalobrol teh kadenge Ki Buyut Ireng oge nyarita jeung si Keling. Tah ayeuna kakara asup ka jero pakalangan Keling ngan aing kudu apal euy upama dina ngangkat tugu batu Kalingga mangrupa ujian kadua memang ngangkat batu ciduhan heula eta tugu batu Kalingga teh bari ngomong nu ngancik dina ieu batu nyengkir kitu uing ditahan Ki Buyut Ireng rek ngangkat ieu batu. Geus kitu tah bayangkeun keuretan beungeut sarta tangtungan dewek dina jero pikiran ilahi mangka eta batu bakal kaangkat ku ilahi Keling. Nah, make kudu kikituan segala rupa ki. Dengar ti uing mah make jeung kudu diciduhan heula. Jeung ngomong terus ngabayangkeun maneh ki. Geus ditalakan sekalian. Sok rupa-rupa maneh mah euy. Teu kahar ti uing mah euy. Keling, si lain kudu ngarti jang. Ngarti. Weh, si sakti eta tugu batu teh aya anu micingan kakuatan gaib euy. Weh, ku cara kitu dewek dia bakal mentangkeun kekuatan batin pikeun musir kekuatan anu mancik dina eta tugu batu Kalingga. Ngerti? Bener eta teh ki, kada ye hese euy. Hanas ke uing nurutkeun kana caritaan maneh. Terus teh uing oge teu bisa deui. Era beureunan euy ki. Sing percaya ka dewek Keling. Dewek ti dia mah cicingeun deuleu sabab lebah dieu sabenerna mah ujian nu paling berat mah euy. Buku keahlian dina ngabanding jeung naik kana pasir cerdas lumut mah dina hal ilmu silat oge memang aya dasarna. Eta mah tangtu bakal loba jago nu bisaeun. Kunci Rusiana kakuatan ieu sayembara nyata dina ngangkat tugu batu Kalingga. Ngerti jang? Ngerti cenah. Jadi uing ayeuna asup ka jero tegalan karena pakalangan euy tapi tong ngabobodos sia nya ya ka uing ye. Mane tong ngipeng sia ka uing ke? Uing era teh lamun nepikeun ka gagal cara jago sajena awas ya mun ngipeng. Beut moal Keling. Maneh bakal lulus euy asal nurutkeun we kana caritaan dewek. Di sisi lain teu percaya pek cobaan heula angkat ku serangan tanpa nurutkeun kana amanat dewek. Kaangkat ku lain disemah ku dewek. Uing jadi penasaran euy. Mane cicing di dieu kinya uing ayeuna rek nyobaan milu kana ieu sayembara. Tapi urang jadi lila deui dengan bapa jeung indung uing deh ki. Heuteuna naon atuh Keling. Ieu mangrupa hiji jalan euy. Jadi ngarah maneh dikanyahokeun ku jalma loba, malah leubina teh eta jaminan kasenangan hirup bakal karandapan ku maneh. Sabab kangaranan jadi jago kaperjayaan Ki Jayaraga tangtu moal sisa dina kahirupan. Sok mentong loba ngomong, gerak luncat ka itu. Mane tong molotot kitu euy, uing mah paling teu ngeunah lamun dipolototan, ditinggalkeun sia ku uing. Lain molototan atuh sakitu mah jang. Sok beli kanten, sok buru-buru ka itu. Da moal aing wanieun asup jalma nu sejen mah pareot hulu kabeh oge. Si Keling harita luncat ngajorelat ngaluncatan tak-tak nu lalajo. Ngan saking ku cepet-cepetna gerakan si Keling membuat tak-tak nu ditincak teh. Meh teu karasa sigana teh. Cung jorelat. Cara gedeg teh si Keling harita napakeun dua sukuna di tengah tegalan. Pugu we atuh panata acara jeung sakabeh anu lalajo eueuh anu teu kaget. Sabab aya budak rumaja lalaki nu asup ka jero pakalangan dina kaya anu memang matak narik kana perhatian. Kulitna hideung Keling, pangawakanana ngeusi teuas siga beusi sigana teh. Memeh panata acara nanya si Keling geus mihila nyarita. Uing, jangan atawa nyebut si Keling oge menang. Aina datang ka dieu uing rek nyobaan miluan kana sayembara. Jadi uing kudu diidinan miluan nya. Lamun teu diidinan maneh dibanting sia ku uing. Atuh panata acara teh menang sajongjongan mah teu cubarita. Kebek ku rasa kakaget tingali kayan jeung kadatangan si Keling di tengah pakalangan. Si Keling ngomong deui, "Sok kadetan bandringanana." Barelet euy, jago miluan teh mah nya benul beusi anu dikelat masih keneh ngagantung. Kuduna mah dihancurkeun atuh, dasar jago-jago celeupeng.
Panata acara nenangkeun geteran hatena. Netep seukeut kasih keling bari nyarita. Kekelanan jang, saha abdi teh ngaran Ujang teh. Jaka keling atawa si keling. Bener ieu rek milu kana sayembara. Mane kolot-kolot belagug sia. Nya heueuh atuh. Apanan anu asup ka dieu teh? Ceuk mane anu rek miluan sayembara. Lamun rek nyatu mah lain ka dieu atuh euy. Belagug maneh mah. Ngeunah we nyaritana teh si keling, mokaha panata acara jadi niat beureum beungeutna. Tapi manehna kudu bisa ngadalikeun diri. Sabab sahanu nyaho ieu budak lalaki teh memang alus nasibna tur lain budak samanea, kitu jalan pikiranana eta panata acara. Nu lalajo ge harita rada recok ngobrol jeung baturna. Kabehanana eueuh nu teu ngupat ngeunaan kayan si keling anu harita geus aya di tengah lahan pakalangan. Memang bener si keling harita geus dibere bandringan ku panata acara. Si keling nyekelan tali bandringan ku leungeun anu katuhu panon mencrong kana lebah sasaran. Babandul besi nu gantung dina kelatan teh ancur ku besi leutik nu aya dina tangtu atawa tungtung bandringan. Si keling mulak cangkeng bari seuri sarta muterkeun paneteupna ka sakur nu lalajo. Kabeh eueuh nu teu kaget ku aya eta kajadian, sabab lamun jago-jago nu tadi milu tandang mah ngan ukur bisa keuna kana sasaran. Tapi si keling mah sasaran teh ancur ditumrag ku bandringanana. Panata acara oge molohok bengong mata simeuteun meh teu percaya upama budak lalaki nu milu jadi patandang anu ngaran si keling bisa ngalakukeun tindakan seperti kitu. Kunaon mane kaya ka molohok kitu euy? Teu percaya uing bisa ngalakukeun kitunya. Cetek euy nu kieu mah tuh hek. Ayeuna uing arek ngangkat tugu batu kalingga. Tingali ku uing bet siga nu marejan nu bisa ngajungjungkeun ieu batu. Si keling geus teu mirosea di panata acara sigana teh. Harita ngalengkahkeun sukuna ka hareupeun tugu batu kalingga teh. Eta tugu batu kalingga teh bet sapantar jangkungna jeung tungtung atawa tangtungan si keling. Nu lalajo mimiti recok deui jeung pada baturna. Nya ceuk dewek oge kumaha euy? Marukanan teh ngababarikeun si laing mah tingali tuh, tingali. Cek aing kumaha marukanan si eta dianggap enteng, dianggap remeh. Sia. Sok we tingali kumaneh. Tingali, sok tingali tuh. Aduh hebatnya an euy. Nya cek dewek oge mah nya bandringanna sakitu hebatna, sasaran nepi ka hancur kitu. Aduh nyan hebat euy budak teh tah. Memang bener hebat euy. Tapi lebah ngangkat tugu batu anu ayeuna rek bisa ngadepan coba tingalikeun. Tugu batu kalingga teh aduh can aya nu bisa ngangkat kabeh jago wae oge. Mejen sia teh budak teh. Sedengkeun harita si keling katingali harita musirkeun kakuatan tanaga lapisanana. Si keling boga jiwa tara percaya kitu bae kana caritan jalma, sanajan kibuyut ireng nyarita tapi dina hatena mah ngarasa cangcaya. Malah lebih percaya kana kamampuhan jeung kakuatan dirina sorangan anu matak harita teu ngagugu kana amanat jeung pituduhna kibuyut ireng. Si keling geus mimiti nyobaan ngangkat tugu batu kalingga teh. Sapasang leungeunna ngagleter tanda si keling musirkeun kakuatan tanaga lapisan kana sapasang leungeunna. Tapi kacida kagetna si keling sabab tugu batu kalingga teh ngan ukur uget saeutik. Si keling naker di tanagana tugu batu kaangkat lalaunan. Tapi sanggeusna sajengkal tina taneuh karasa beratna we asa nambahan ngajadikeun si keling ngalepaskeun cekelanana kana tugu batu kalingga teh anu satangtung jeung manehna lantaran leungeunna karasa linu. Kadenge harita ku si keling sora kibuyut ireng nu ngahajangan ukur ku si keling wungkul kadengena. Kekuatan sora jarak jauh anu ngan ukur bisa dilakukeun ku jago anu geus tepi kana puncakna ilmu. Cek dewe kumaha keling? Sanajan maksakeun maneh nepikeun kamejen ilaing moal bisa euy. Moal bisa. Moal kaangkat eta tugu batu teh. Ilaing kudu percaya kana caritaan dewek keling. Mangka dewek si bakal ngabantu ku kakuatan batin pikeun musir kakuatan gaib nu ngancik dina eta tugu batu kalingga.
Si Keling harita nyerenge seri sorangan, malah ngagerendeng nyarita sorangan. Hai, omongan Ki Buyut Ireng teh bener siga nama euy. Ieu aing geus ngaluarkeun tanaga sapinuhna, tapi tepela teu bisa kaangkat kuing euy. Ah, yang nyaho aing nek diturutkeun omongan Ki Buyut Ireng, penasaran aing mah yang nyaho. Kadenge di ku si Keling surah Ki Buyut Ireng. Sok, gancang laksanakeun pituduh ti dewe Keling. Kitu oge lamun ilaing hayang meunang adawa yang bisa ngangkat eta Tugu Batu Kalingga. Lamun henteu nyamang sabolo paling-paling oge maneh meureunnan mejen. Katingali harita meureunnan panonna terus beunta nyiduhan kana batu teh. Si Keling katingali meureumkeun panon terus nyiduhan kana batu Tugu Kalingga teh. Geus kitu si Keling peureum deui ngabayangkeun keuretan beungeut jeung tangtungan Ki Buyut Ireng. Karasa ku si Keling aya geteran aneh kana sapasang leungeun. Waktu leungeun si Keling antal kana Tugu Batu Kalingga teh. Karasa harita leungeun asa beuki leuwih bedas tanagana. Malah mata kaget pikeun si Keling sabab Tugu Batu Kalingga anu tadina berat ti babarangeg teh mau harita mah jadi ngolayang hampang diangkatna. Si Keling ngangkat eta Tugu Batu Kalingga dijungjungkeun nepikeun kana luhureun sirahna. Pugu we eta kajadian teh mata kaget lir upama anu erek rumpah sagala rupa. Ujung ingung segala rupa eta patempatan teh. Pating galaro jeung pating gorowokna nu lalajo mangsa surat amal-amalan dina mangsa nganyahoankeun eta kajadian. Si Keling geus nurunkeun Tugu Batu Kalingga, jalma nu lalajo masih keneh pahibut surat amal-amalan jeung tinggalaro. Panata acara masih keneh ngajanteng malohok bengong mata simeuteun. Si Keling terus nyarita bari nulak cangkeng sikepna gagahna keranan. Hai, kumaha euy? Ujian naon deui euy? Uing geus bisa ngangkat Tugu Batu Kalingga. Terus ayeuna uing kudu kumaha deui ya? Panata acara gancang nembalan bari neutup seukeut ka si Keling. Ayeuna mangrupa ujian nu paling akhir jang. Nyata naik kana pasir cadas lumut. Upama bisa naik kana luhur pasir anu harita aya lumutan, anu harita nyata pasir cadas lumut teh ngandung harti jang Keling bener jadi jagoan pinili. Hartina ngabogaan hak pikeun dijadikeun jago kepercayaan Ki Jayaraga. Karti Eluh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula atuh acara dongeng Kiwari neraskeun cariyos Sirawing Kiwari garapan Wakepoh Kiwari hatur nuhun permios.